warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepang deui sareng sungkuring Syifa Nadiatus Solehah jeung Lydia Okta Fitriani dina Warta Basa Sunda. Dina wartos-wartos anu parenting geus sababaraha minggu ka tukang. Wewengkon Baleendah Kabupaten Bandung kakenaan ku rupa-rupa musibah. Salah sahijina Mudanla Cai Wahangun Citarum. dumasar kana data nu kataluntik kurang leuwih 1.536 imah katut wangunan sakola jeung pamarentahan kakeem ku Cai Wahangan Citarum tea. Nu ngalantarkeun cai wahangan mudal teh salian ti gedena cai hujan, oge ku ayana seseurepan cai hujan anu teu katampung jeung teu ngocor kana kamalir, alabatan lobana runtah anu ngahalangan kokocoran nu ngabalukarkeun cai jadi ngeyembeng. Pamarentah daerah geus nyahokeun panalungtikan ka saban-saban tempat anu tujuanna ngadata korban jiwa. Sabab dumasar kana hasil laporan ti warga masyarakat teu saeutik ayana korban jiwa alasan kabawoi caah tea. Aparat pamarentah ngarasa kapanggil jiwana milu anjrop ka lapangan keur mareunahkeun wargana sangkan jauh tina marabahaya ku cara ngungsikeun ka palataran anu rada engang ka Wangun Citarum tea. Gubernur Jawa Barat katut rerengan satekah pola ngayakeun tarekah sangkan eta musibah teh teu tumimpik bae. Ku jalan nyieun tanggul sacara babarengan di sisi Wahangan Citarum. Tapi teu saeutik warga masyarakat sabundeureun Kota Bandung ngarasa prihatin ku ayana musibah ieu teh. Rereongan ngayakeun tarekah ngumpulkeun waragat keur sumbangakeun ka warga anu kakeunaan musibah tea. Utamana nyumbangkeun obat-obatan sabab geus mimiti loba katarajang ku rupa-rupa panyakit diantarana araratel jeung mencret akibat tina cai anu geus pacampur jeung kokotor tina runtah anu geus buruk. Ku ayana hal eta, boh pamarentah pusat atawa daerah teu bosen-bosen miharep ka wargana sangkan bisa ngariksa jeung ngajaga lingkungan. Pamungkas disimkuring pamarentah ge teu cicingeun ku ayana musibah kieu teh jadi penyebab sangkan wargana sadar kana pentingna kabersihan jeung ngajaga lingkungan tina bibit-biriwit jeung panyakit. Oke, selanjutnya pendapat warga sekitar tentang musibah banjir ku Citarum. Naon panyebabna banjir Citarum ini, Bu? Salah sahiji panyebab utama nyaeta kusabab faktor sampah. Anu kadua nyaeta negor tangkal secara teu kahaja. Saha kebanyakan korban dari kebanyakan banjir eta? Mungkin warga sakitar merasakan dampakna. Iraha terjadina banjir di dieu? Nyaeta terjadina banjir pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022. Di mana peristiwa itu terjadi, Bu? Di Citarum keur hujan deras. Kumaha peristiwa eta terjadi, Bu? Karena meluapnya kali tersebut, jadi warga sekitar terkena dampakna seperti mereka mengungsi dan lain sebagainya. Rupina mung sakitu anu kapituhur simkuring Lydia Okta Fitriani jeung Syifa Nadiatus Solehah. Seja amit mundur amit mungkur kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.